sadayana. Kumaha kabarna kanca-kanca sadayana? Nepangkeun pelesta abdi Sinta sareng rancangan abdi namina Agis. Sim kuring sapara kanca bade ngebreukeun materi ngeunaan kecapan nambah. Wilujeng nyakseni. Naon ari kecapan nambah teh? Kecapan nambah mangrupa bagian tina kecap pancen. Kecap pancen nyaeta kecap anu digunakeun pikeun nunjukkeun hubungan gramatikal tina hiji wangunan atawa kumpulan kecap-kecap nu ngabogaan tugas pancen ngajelaskeun kalimah jeung bagian-bagianna. Kecapan nambah nyaeta kecap pancen anu umumna jadi panambah. Atribut dina wangunan perasa atribut ditilik tina sifat hubunganna dina wangunan perasa kecapan nambah ngabogaan 3 bentuk. Salah sahijina kawas ieu kecap modalitas atawa panambah cara. Contohna boboas ternyata arek mere hadiah ka kuring. Naon kecap modalitas atawa panambah carana? Boa-boa. Contoh nu kadua nyaeta si eta mah sugan resepkeun ka urang. Naon kecap modalitas atawa carana? Sugan. Contoh nu katilu nyaeta mudah-mudahan we ayeuna mah teu hujan. Naon kecap modalitas atawa panambah carana? Mudah-mudahan. Nu kaopat nyaeta abdi mah moal sakola nuju kirang sehat. Naon kecap modalitas atawa panambah carana? Moal. Contoh anu kalima nyaeta jadi budak mah tekeng badegong kolot kudu sopan tur someah. Naon kecap modalitas atawa panambah carana? Kenging. Contoh nu kagenep nyaeta kuring teh hayang kacida ulin ka Monas. Naon kecap modalitas atau panambah carana? Hayang. Contoh anu katujuh nyaeta ulah sok lulumpatan bisi ti Soledad. Naon kecap modalitas atau panambah carana? Ulah. Contoh nu kadalapan nyaeta jadi budak kudu hormat ka orang tua. Naon kecap modalitas atau panambah carana? Kudu. Contoh anu kasalapan nyaeta rerencangan abdi mah tara sakola. Naon kecap modalitas atau panambah carana? Tara. Contoh nu ka-10 nyaeta abdi tadi sameme ka sakola teu emam heula. Naon kecap modalitas atau panambah carana? Teu. Contoh anu terakhir nyaeta si Agis maremen sok amung ka bumi abdi. Naon contoh kecap modalitas atau panambah carana? Remen. Tah eta contoh kecap modalitas atau panambah cara. Mugia aya manfaatna sareng urang sadayana. Ka warung meuli cikur mulangna ka Mang Tatan. Sakitu nurpinhankeun hapunten bila aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun sereh daun salam dibeuleutkeun menanang. Sing saha anu ngajawab salam didaakeun loba kasenang. Tong hilap, like-na, subscribe-na, sareng komen-na. Dadah.